hatena mah teu percaya ningali bapak anak ieu. Lajeng papangih cenah dina impian teh jeung lalaki kasep kareng-pereng koneng. Tah anak kaula teh katarik ka pati-pati ka pentangas Baragama ku ieu lalaki. Walah eta. Jadi anak kaula teh hayang kawin jeung ieu lalaki. Tapi sanes Gatot-Kaca namina lain ya beres. Sieun manehna. Teu nyahoeun anak aing kumaha beudang beureun. Lajeng. Tah anak kaula teh hayang kawin teh nyaeta jeung anak raja. Putra raja, bener. Raja mana? Tah ieu batak aing ge teh rek nanyakeun ya sudah rek gegelis panon eta teh. Daun teh ya. Anak kaula teh kaedanan nyaeta ku hiji pangeran anak raja. Raja ti mana? Nyaeta kaedanan ku nagara raja ti nagara duduh pode ieu. Nagara nyaeta nagara Tumaritis. Nagara naon? Nagara Tumaritis. Itu ngimpi anjir teh. Eta Nagara Tumaritis, da Tumaritis mah kampung. yang ngaran lemur eta mah. Lululul. Saha raja nagara Tumaritis? Raja nate nyaeta cenah Raja Beunghar. Kakasih nate nyaeta Prabu Semar Badranaya. Ai. Weh. Kunaon asa kakarepekan? Ieu teh ngimpi no teh. Ke kupingan teh Prabu Semar, bener. Ieu teh Raja Beunghar na kacida. Nadawa Semar mah raja sangsara itu. Kita aing teh ngimpi atau naon itu nyeri itu digegel ge. Dupi anu dipikapalaina ku tuang putri teh saha? Nya anakna Prabu Semar, pangeran gelarna. Saha? Ngaranna nyata Pangeran Sastrajinga. Ai. Wey. Ai sarek setruk. Lapar si teh yang dahar Kayak diberi asin. tekaop nayaga nyara ratu jadi lapar kasiana. Oi no si cepot di pangeran itu buah-buah ya pitulung ya pitulung Raden Gatot-Kaca emutin Astajinga teh pada dipayahan ku Arjuna. Iya ge. Buah-buah pitulung ke si cepot dan baik pot tibatan di payahan memening kawin yang anak buta pot Ya, anak buta ge